Cuma ganteng bisaan gitu bah. Nyarom naon Lagi renovasi rumah sendiri ya teman-teman. Ini abah lagi ngebobok abah. Bari nyarita abah. tuh siap tuh Si Dimas dari Yalur ngabobok lur naik-naikkan bos ya lur ngomong pageuh ya ka dieu ya. Tuh. Untuk dikaitkan itu bisa semplak lur ya. Kalau dikaitkan mah moal lur. Nya kawet teu asih lur ngabobokna. ada ajaan bah eta. Hah? Ada ajaan ieu na kitu. Naon? Lumayan teu as lur. Tok ke malur ini mah teh ulah teu as teuing. Sengomean lah. Banget sing ngobok gitu. Sengomean ah. Tuh, teu as lur ngabobokna ya. Nu ieu teh lur anu Padodi Herlino ieu teh. Dia mending cobakan heula di dieu. Naon? Eta lercena. Wah dia. No, mending colokan warung Kariblus. Goreng ngopi, ya ngopi heula tuh ya. Oh, Iya, ya. Alah. 70 biji. Deh yo motongan 50-an oke kaitkan ka dieu nya. Heeh. Dieu teh kaitkan. Kuno ku 50-an ku besi genepnya ameh leulesnya. Kayak keur ngael wungkul. Heeh, bisi genep og. Ayo tadi kailan bah bisi ieu repot. Tara angkat bengai nya. Amparan bakal liwat ka dieu mah. Semet ieu pah tah nincak ieu di dieu. Iya we kan itu teh 2 meter 10. Tuh. Mun nek diliwatkeun ka itu misalkan tah ieu 210 di dieu ujungna teh gitu lah. Oh, aya ka kieu oge da. Euy ka dieu. Soalna da nincak ieu ka dieu. Bah ieu sabaraha banyak. Ka motong mah. Itu teh 5 meter setengahnya. Heeh. Oh, berarti pas bah ka di ieu dapur aya 47 berarti kebatna ka dieu nya. 5,5-nya eta teh berapa meter? 5,4 meter. 5,5. Meureun. 5,5 ka 2 hiji. Heeh. Bah ieu bakal kalah. Bakal kaluhur dapat kamera nih. Kalau luhur eta mah teh. Kamera naon cenah? Kamera langit. Langit. Nah itu kuda itu saha ono si abang itu bawa. Urang.
sore mah es itu jam sabaraha jam 8 guys. Are sore mah. Ya mau bobok ke sakieu deui nya. Heeh. Heeh. Soalnya hayang nangan terus sih ya tadi tebas ya. Hah? Iya di dia itu dasarnya. Serah hayang ngabat dia pan eta beulah bae. Hayang titu ka dieu tadi batak. Bayang neangan beusina lah ka dieu nya. Aya kapelur ku adukan oge bae. Ieu beulah nih ieu bae tuh. Itu kesana si beusian kan nyata. Ari ieu mah beusi di dieu. Oh, weuh. Teng Itu. balak. Lamun bobokna urang nepikeun ka dinya. Heeh. Jadi beusi bisa ditanam di dieu gitu. Bobok ke di dinya teh bakal aya beusi meureun. Heeh. Seberapa menit ya, Pak? Teuing.